oleh dan nanyakeun ngeunah Rasanti. Bari dijelaskeun ngeunaan ciri-cirina. Tapi tepikeun ka harita masih keneh taca diparengkeun aya jalma anu bisa mere gambaran ngeunah Rasanti. Waktu ngamah deui ka lemur anu sejen harita si Banteng Wulung anu kabeneran ningali di hareupeun salah sahiji warung. Di lembah lahan anu lega aya buruan eta warung teh, aya jalma anu ngagimbung. Warga pangeus eta lembur siga mah da campur aya awewe aya laki. Si Banteng Wulung ngeureunkeun lengkahna, si Jari Sakti ngaraneg eureun bari ngararetos nyarita. Aya naon ngaran sagarupa teh? Keur merhatikeun naon anteng teh? Wah, nitu tinggalikeun perengatikeun ku Kang Jangri. Lombang jelembang anu ngimbungan siga nama siga ngayang anu ngeukeur di langlang Jawan Kang Jangri. Biasa nama lamunan ngimbungan ngawas kitu mah ngeukeur langlang Jawan nu Kang ngobrat Kang Jangri, tukang ngobrat anu pinter ngromongna ngeuningan. Nah amun bener eta anu ngagimbung keur lajeng tukang obat teh hubunganna jeung urang teh ya mending neruskeun lampah we urang mah teh ngengkeng heula ulah cerita ngawas itu Kang Jangri sang hanunya eta tukang ngobret teh ngang jual ngobat nganu manyuran gitu ngaya ngobrat nganu berguna ngeukeun nganteng nyaeta ngobrat nganu bingsa tungrungkeun beungrak bangdanan gitu. Ngenya da nganteng teh ngayang we ngawas jeung lembang anu sengjen Kang Jangri. Jangdi jangjaka anu jangkungan gede gitu, napina henteu badigul ngawas bungta gitu Kang Jangri, aya turunan badanan gitu. Hayang obat pikeun nurunkeun berat badan. Nya ari hayang turun berat badan mah teu kudu ku obat atuh teh. Kali tinggal di kurangan we dina barang daharna. Da sanajan minum obat ge ari anteng henteu bisa ngatur maneh dina barang dahar mah. Moal aya hartina teh. Wah, Kang Jangri mah sina naon teh singnis wae Kang Anteng teh Ngari nganteng mudu ngeureunnan danghar mah. Henteu sanggupan atuh Kang Jangri. Nurus garang nganteng oge ngari henteu ngeukeur lampar mah. Henteu ngajang barang daharan Kang Jangri. Nah, cek akang oge. Lain nyarek anteng eureun barang dahar teh. Tapi kudu bisa diatur. Tapi teu naon ya Kang. Hayang nyaho we urang bilola lanjut teh. Tapi anu pentingna keur akang mah lain rek raja tukang obatna. Ngan meumpeng loba jalma anu ngagimbung, urang bisa minta keterangan geunah Rasanti teh. Yah, ngeta maksudan nganteng oge Kang Jangri. Ngitu pisang pamikiran nganteng oge. Saha nganu nyangho dingantar rajeng lembang anu ngeukeur langlajuan teh ngayang ngadukung si tinggalian Karang Sangti gitu. Jadi ngeta teh sarua ngejeng merlu kasambrut sunat kalampahan itu sambilan menyelamanana minuman ngairan gitu, menyelam sambil minum air. Nah ngeta ngeta maksud nganteng teh Kang Jangri nganu jelas ngurang memang kudu mindengan tantanya we sabab ngaya pangribasa manglunya juga bertanyanya itu ngeta teh sensatan di jalanannya gitu Kang Jangri. Mal bertanya sesat di jalan gitu nya. Nya hayu cenah naon cek akang oge teh urang sugan we di antara jalma-jalma anu keur ngagarimbung ngalajuan teh aya anu bisa beri keterangan geunah Rasanti. Anu tug nepi ka ayeuna urang memang can gambaran ieu teh. Nu mantep Kang Jangri, nu mantep. Itu maksudan nganteng oge. Da ngeukeun nganteng mah nalus kada henteu Kang hartian kung pingkir kahontalan kung ngakalan gitu. Ngeukeun naon make ngejeng cunglik rang santingan ngalangupa
Da bung da kene ngatuh rangsan cimah. Ngasok we pinggir kukang jangri. Nerte. Pamikiran agang ge sarua memang kitu pisan teh. Nganilikan tindakan anu dilakukeun ku jalma anu geus tuluy kerasan teh jelas eta jalma teh lain jalma samarangan teh. Kabuktian Mbah Madun kitu di Cek Nur tawas anu disirah. Aturasan ti nu diculikna teu barontak jurak-jerit. Anu matak jelas eta anu ngalakukeun tindakan teh lain jalma biasa teh. Nya bener gitu Kang Jangri. Kita we nganu dengkeut nanti anu ngeukeun ngarondaan. Tapi teh nganu mangjahwankeun. Padahal ngunggal meuting oge nganu rondaan di Milemuran tangra kurangan ting tiluan Kang Jangri. Bener-bener kulobok pisan tah jeung lemah anu nyulik rasa teh urang ajar. Lamun ceu panggil ku nganteng, pati ku nganteng, cuman ini. Mayu ngurang samperkeun we gaina mah Kang Jangri. Ngeukeun urang lajuanan naon eta nganu ngibungan teh. Geus kitu mah si dari sapi jeung si banteng gulung terus lumampa, laleumpang muru kalabat tempat anu dimaksud. Hayang ngabuktikeun keur ngalajuanan naon eta jalma anu ngagimung teh. Barang geus deukeut bisa katingali kalawan jelas ku si Jai Sakti jeung si banteng gulung. Jalma anu keur ngagimbung teh bener we keur lalajo tukang obat. Eta tukang obat teh kawilang lalaki geus aya umuran tapi can kolot-kolot teuing. Malah meninggalikeun wanda mah jelas lain jalma biasa. Make celana pangsi jeung baju kampret hideung sarta diiket. Malah dina cangkeng beulah kencana nyoren bedog sagarupa. Eta tukang obat teh sakapeung nyarita basa Sundana, sok dicampur jeung basa India. Sigana mah masih katurunan India meurina. Tukang obat teh bari ngacungkeun botol leutik anu isina obat harita nyarita. Sorana ge make tanaga. Baik ayah eta bangsa ini. Ata di hati nahi peye kula. Datang ngabatu obat teh anu macuhe. Iya dina jero botol aya obat gubaran he. Rupa-rupa he penyakit he. Aca. Oh hina eusi sade di karen. Basa ini artinya ulah bimbang ketawa ragu. Utapala takagua. Wa susi ya hilang. Hai. Nu lalajo ngalobor lalaunan jeung pada batuna. Eta dijabarkeun Gur. Siapun teh obat ieu ya. Euy mah jalan kudu kudu meuli eta obat teh dik pan jika dirinya teh loba runcing nya sok ari kebun jika hayang dipajut teh kalau minta sepatulannya geura teh sing atuh ngomongna jeung we kana oke resna oke dah joget alhamdulillah uling pan minang kaget jika ada masalah kena ngulang maring tepogo dejo ada oge mulina euy ya jangan ada kulo kalau waktu dik naon era ge lain eta tukang apa teh ngaranna teh meni si hapun ya dibak jadi asa kasediran dina apa kabur jadi era mah teu maela dewe keur mulina mah dik tapi kudu ditanyakeun kumaha makena nah di rumah tahu oleh geus bikin nggak perlu nanya kawas itu aja jadinya masih galbayang ya kawin alah laju jadi nyalamun atau si Odi keletoy milih berarti Jojo dikewelengeun aku awewe ngora anu deukeut ka manehna we nyarita ya jadi yang seri eta mah ieu teh nah kunaonnya naon hang saya kumaha aja hang saya kumaha eta siapa teh nya ngadagankeun obat kuat gini nyanyi boga asa kabeneran pisan ke SMA ieu teh sabar teh ya kumaha laki anu kumaha laki maksud teh
Anak mau gitu sakit teh. Pokoknya bagus. Hengkes tenang gitu kan. Di nak gue ngaruh bisa diajak lompat. Lapang capek jeung lungsai jajagogeun ka arah cing geus mah ngeluh ciga mana puyuh. Eta cek jojo kumaha bener eta obat teh manyul gitu. Anak saya gue itu dibeli, katanya gue bisa melakukan gitu. Kalau itu gitu nonton ke manyur gitu ke manyur. Apa kalau kamu cen duit terbuku? Saya nanyakin teh cara pakai kena dioleskeun atau digelong gitu. Atau diinum atau obatnya. Memang bener manyur dibeli gue cen mah. Saya perlu kasih kemana gitu tanya. Nanti saya ulang-ulang terbuku gitunya. Baru dages beres lagu sinetron makanya kita ngasih guling-guling jeung guling wungkul da teh perlu maca saja gitu kayaknya oke harga sabaraha geus kaluman boga cerita teh kalau sekali kaluman cerita geus itu geus ieu cenah ku teh bari cenah kita mah bejaannya oke aya nu ku akar euring mah bejaan teh ku teh laksanakeun tapi cenah aya pisan inana gitu ka anak teh kalasanana gitu. Mun parang diajakan kalimat deh kalau katungku sih kan ngorean ku teh si nanti si buah nanti digebli-gebli ku cek itu digebli gebli-gebli di ciluan aku cek itu tanya sakan aya dina kahegaran dah ngaluk sungkul jika menang mabuk gitu kita ku hantar gitu mata teh suka namanya meli gitu nah maka jadi rasa garupa ada kepentingan salah gitu cek tenan sok aya tanyakeun Odi kada ngabalieur bangun anu eraeun bari ngajawab kono nya hayang nyobaan gitu cek teh nya sok coba gitu cek tanyakeun sabaraha hargana kumaha cara ngono teh oleskeun teh cara makena gitu ada eta jangan gitu masih kena iya kita orang singes kita eta nanti minum suku jangan ditanya tuh iya masih prengkir si prengkir mah terserah begitu ninggal rumah kelecing bukan aja bukan mah ya gitu teh lah nyolong lima itunya saya lihat teman nih buang pisang gitu buang pisang nasi malam Jumat itu teh di wadah gitu nya pakai daftar suka aku mau buang pisang ada di tulisan gue percuma ada waktu CM hanya kepisan pada cakra punya dongeng Sunda kan tadi ulang sekali dalam kajiannya insya Allah dina dinten enjing urang teraskeun di bawah cakra pidangan dongeng Sunda ngabantu judul Sinangling Asih Sumanding ciriannya nepi ka lalajo tukang obat sakitu tiasa kasagakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geber bray Baraya Cakra lebih lumayan sore menitnya